boga bos gitu sudah minta kasbon gitu dibere orang mah heran aing mah jaba kagok geus janji jeung Neng Ica orang teh ketemuan sedangkeun duit eueuh minta kasbon teu dibere ya bos model naon tuh nu kitu Unipodol urang bingung tuh dah jang mesin acan kuringan jang udu dia teh jang rokok era geus janji. Mang. Hei. Kabeh hareupeun motorna sok. Aya naon ieu teh penting Sudah ngomong heula sok, teu heula motorna. Astagfirullahaladzim, teuing. Sok teu sok. Besi sih nunana ulang halangan jalan tah, heeh. Naon beak bensin? Lain beak bensin ieu sok di dieu. Ngobrolna puguh. Aduh, capek euy. Teh bieu teh di pagawean, balik murid sote. Nah, kasbon eueuh teu dibere. Bosna teh keur kere. Geus janjian jeung Neng Ica arek ulin. Naon hubungan aja jeung urang atuh? Jeung Mang At mah eueuh hubungan kan urang tulungan ye, peupeujeuh. Eueuh jeung bensin acan. Aing helm teh euy, ka kota Tara ada urang mah sebenarnya mah. Ya gade-gade helm urang atuh. Teu butuh nama urang teh duh. Atuh tulungan we wayahna. Urang butuh keur bensin, keur meuli rokok naon. Karunya nama heueuh. Panjenengan sama naon? Atuh sanaon eta bogana? Eta kuduna aing boga ge duh. Gaya jang pamajikan yo. Geus ulah teh dipentingin pamajikan pentingin heula urang yo. Moal bohong geus bereto. Bet moal sok, kurang digade isuk. Ya isuk kurang bagian bayaran. Heeh, da meureun hayang ulin ka awewe nya. Geus kan aing ngotong bohong we. Awas bohong urang mah. Urang cilaka urang mah. Yo, jang bensin ge eueuh urang sebenarnya mah. Geus jeung Mang At nyuruh urang ka awepan urang mah. Tuh, ya mah. Buat ya. Isuk ditebus ya. Awas tapi yo, lamun untuk eta bohong aing mah. Awas aing. Nuhun ka cidanya. Awas tong bohong ya. Mayan tuh euy. Kemana tuh naik mulang? Alhamdulillah, aya keur meuli bensin, keur meuli rokok, uin ka awewe. Gaskeun. Mana nih tak, Bang? Uut. Oh, beas. Lain uut. Mana beas mah parab jama, ieu mah parab ayam. Urusan kanyaho. Ganteng-ganteng. Lamun para bahayam bawana uku hayam lain ku jalma. Tunggu, dah hayam teh sarajeng manusia, bisa mangguluk kieu. Wah, araran deh. Terus hujan manten gawat gerinit. Oh, kalakar nalian heula yo. Lah, hece. Ieu teh nempo barudak di dia. Barudak. Cari pada Rio. Gue cari ngagis nalangkring di dia. Tuga agak lila deh dele. Kurang karek biya dia dah. Kita nyokot tunggur. Kemarananya. Acan orang loyak dia pakai teknologi darat yang ngarulin. Ini kan kawin. Tabang amang sekilo. Uut. Hah? 4.000. Berapa? 4.000. Beas. Berapa 8.000? Kawan. Alif. Jadi dulu. Gua tadi helm tara biasa di helm nggak? Kayak tas di mana? Nelayan. Nelayan. Udah biasa kita di helm. Panggil jeung Karnawi teh. Jalan, Bro. gadekeun helm. Kudu teu boga duit teh. Oh, di helm teh ngagade. Lintasnya, Pak. Lain. Usaha. Karnawi. Di Karnawi. Digade sabaraha ieu? Boga duitna ge 30 udah pada halus. 30.000. Heeh.
Gas kia ya. Ya gas ulah dioprek gas puguh cicing. Ieu bener nu si Karnawi. Heeh. Dikade deui kurang. Ya, aisyah lapunna wae. Gas ya 50 paling digantian. Gas. Ya. Oh. Kari ngomong bebeja di urang. Heeh. Karnawi. Nuhun. Wah, kurang untung nya. Aduh, dekat tulungan. Karena ini mah. Luang. Mal ngerti. Enggak saya tabatian. Tuh ek mulang urang mah. Hah? Ek mulang. Heeh, Ji. Orang boga keperluan. Sajen. Heuh, Bisa lah. Bisa nanyakeun mereka tebus di urang gitu. Heeh. Karnawi bagi kapanggih modal. Kere hayang kasih neng cica. Aing oge ngaca Karnawi. Modar Karnawi ku aing. Karnawi kawiwirangan ku aing malahan teh. Modal helm senjata buat numbangkan Karnawi. Nah, ready. Hei. Kemana? Mau mana? Yang video serangan kita tadi. Gila. Aing mah. Geus akaran. Tapi kan jadi akar mas. Lumut tuh kan. Kayak ada. Gitar di mana? Nah, kemarin tadi injem dah. Nya, cek aing oge. Ih, kan di pulangan dari sok di dia ya di Taruna tuh ya. Warung ngetutup. Oh. Sekitar tahun terbalik ya warung. Bangkrut. Dua gue ya bangku ge naon. Bakal ka beuki areueuh barudak teh. Disurit ya wayahna orang naik balik. Nya, cek aing ge. Bener orang rusuh lah lu. Rek ka mana? Balik lah. Rusuh lah. Heula rek balik kumaha pan maneh teh hol ti ieu mah. Balik deui ka ditu, anu tinggalin. Modo saya sumpat-sumput sok jeung babaturan. Benar, balik deui anu tinggalin. Saya balik deui tadi orang. Yakin ya balik deui? Benar, balik deui. Baru kita. Iya. Ya motor aku naon. Kira aku beak bensin mah. Oh, jelas bisa guys. Ada gua nih. Apa sih ya mah? Aduh, jelas si Ica meureun geus ngadakuan di imahna. Ieu kumaha tuh urang? Helm urangnya apa sarua gitu ini helm urang dipakai ku Ayus pan urang ngagadekeun teh ka Mang Aat meureun sarua
balik deui. Cicing gas. Rusuh. Geus Gas. ulah kalah ngegas ku kapan beak bensin abah. Lamun hayang tereh nepi di gas, lain kalah disurung. Soten lamun motor aya bensinan heueuh di gasnya. Pan ieu mah eueuhan. Wo bensinan, Eueuh. tuh nyiuk di walungan. Disolokan. Geus disarwakan jeung kebo. Geus ulah kalakan yang suri kana teh urang teh. Itu boga duit, Teu pan eueuh. bawa ke si Dodo. Tukang rongsok. Di kilo. Heeh. Atuh karena boga motor ke kalah capek. Geus kawas kardus urang. Apa tak kalah capek boga motor mah kalah nyiksa. Surung gerage kulit kasih Ica balik deui sampai ka beak bensin. Bos, ya incu urang ngayangan motor. Arek dijual. Tukeran jeung jujur Jeung jujur kumaha lang jeung katrol. laganeng langgas kalau kang ngecewa di tukeran yang jujur budak nahaun. Atuh jeung kurung manuk tukeran. Ngas lah aing kalau ka ngecewa ka urang teh abah teh. Da sia ge sok ngelega aing sok gawe ngaledek. Wah teh deng, aja bae kulit kasih Ica abah urang teh maksud. Yang gacing neng icanya. Betul kok. Kowa serek daekeun wae ke sia. Kapan abah urang ku bingung nama keukeuh wae bogoheun ka urang. Saha? Neng Ica. Astagfirullahaladzim. Nah kalah istighfar. Nanya budak eta kasambet kunaonnya. Cing. Wah, aya gangguan dina matana eta budak awewe. Nah, jadi kasamat kumaha atuh meureun resepeun aja. Bogoheun. Bogoheun teu nempo rupa goreng patut kumaha. Terus aya nu mantak bingung naon nomboreun kudu atoh maneh. Kapan saingan anu karasep hungkul. Saha? Akius. Tuh motor tuh, mobil. Kasih Kenapa? sikana. Kela, kedong. Cek aing oge montong sisi jalan nu kitu mah. Bensin abah kumaha dieu? Tekan aker we dulu. Roll mau tabrak we. Wah, geus juruan di mana tah? Tuh, rongsok. Dijikeun jeung rong. Arek cegat. Cicing. Wah, katanya cewek dengekeun heula tadi urang ngomong naon. Oh, sok buru-burit ya ke masjid. Urang jaba burit saingan teh Aius motor alus jaba kasep. Nya. Oh. Di jadi si Redi kasep motor Namio, urang motor kieu. Terus maneh minder. Ai minder mah henteu urang teh ngan berat teh saingan di ece wae ning kitu. Duaan eta teh. Ya, karena we meureun mana kitu ge kade dai jodoh mah cenah aya paribasa jodoh mah jorok. Berarti botrok teh si Ica teh bogoheun ka maneh teh. Jadi gila. Kalau ka leuwih angot dengekeun teh. Geus ku aing kieu. Ulah minder jadi lalaki mah. Heeh. Atuh henteu minder ieu bah urang teh. Nya geus perjuangkeun. Ulah sieun kudu kasep, sieun kudu galak. Perjuangkeun cinta mah. Di lecek wae ning deng urang teh kun duaan eta teh kumaha tuh ieu urang. Tembongkeun keyakinan maneh. Kaseriusan maneh. Mana kitu ge awe teu boga pamilih ka maneh meureun maneh mah aya nilai plusna meureun. Itu asa cenah teh bener. Urang jaba goreng patut urang geuna jaba motorna heueuh kieu. Geus perjuangkeun karena we montong minder. Oh sok atuh. Terus rek kumaha ya nak? Ayeuna. Heeh. Oh, pan ayeuna mah mending kana balik we lah, mending kana sare. Gagal. Tadi nak rek ka mana? Kana Ica panek ulin urang teh. Hmm. Ketemuan. Geus janjian. Janjian. Nah, komo atuh geus janjian gitu mah. Oh, sek. Aing darek ke masjid. Abah ka mana ka masjid? Ke masjid geus burit. Urang tawet balik digawe nih ongko ieu teh. Bari ngabara awak tuh rek ulin ka awewe mah. Pakaian montong gitu. Baik ka masjid ayeuna. Betul. Buat is adan nah. Yuk. Yo, Pak. Aduh. Kepanggih jeung aki-aki ge kalah lulu. Ieu mah. Orang mah jauh. Kepanggih jeung ieu esak deui wae.